Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Kumaha barudak daramang? Mugia urang sadayana dina kayaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina dinten ieu hidep bakalan diajar bahasa Sunda. Nyaeta ayat teks deskripsi. Naon teks deskripsi teh? Teks deskripsi nyaeta tulisan atawa karangan anu eusina ngadadarkeun atawa ngabrehkeun kegiatan indra nyaeta panempo, panguping, pangrasa, panyabak, pangambe minangka hasil pangalamanana. Tah ayeuna hidep tiasa dibuka buku paket bahasa Sunda di halaman 12 sampai 13. Di dinya aya teks deskripsi nu judulna nyaeta kaulinan barudak congkak. Sok ayeuna baca sing taliti eta teks deskripsi nu judulna congkak, teras jawab pananya di latihan hiji. Nomor hiji dugi ka nomor 5.